Janten dina cabang iman anu kasalapan, Allah Subhanahu wa taala nyarioskeun dina Al-Qur'an seueur ayat anu nyarioskeun surga sinaran neraka. Maka cabang iman anu kasalapan nyaeta urang kedah iman kana surga sinaran iman kana neraka. Jeung deui kedah ngaimani saha wae jalma anu asup ka surga jeung saha wae jalma anu sok asup kana neraka. Sabab tos dijelaskeun dengan jelas, terang dan gamblang di dalam Al-Qur'an siapa saja yang akan masuk surga dan siapa saja yang akan masuk neraka. Salah sawiosna dina Al-Qur'an aya bahasa al-jannatu uiddat lil muttaqin. Surga mah disiapkeun kangge jalma-jalma anu takwa. Terus upami neraka kangge saha bu? Wal jannatu wan naru uiddat lil kafirin. Ari neraka mah disiapkeun pikeun jalma-jalma anu kafir. Nah anu kahiji urang sadayana dina bet ieu kudu ngaimani yakin sayakin-yakinna bahwa surga teh tempat anu abadi pikeun jalma anu muslim. Saha eta jalma anu muslim teh? Wa huwa man mata alal islami. Jalma muslim nu dimaksud di dieu nyaeta jalma anu maot dina kaayaan Islam. Sok sanajan ngalaman kufur heula. Janten sanes ayeuna ukuran teh, tapi ketika urang sadayana maot jeung teu tiasa diponis jeung dipastikeun ku urang, mung Allah mung miwaran husnudon hungkul ya, mun aya nu maot nah teu kenging diawon-awon sanajan emang awon contohna teh husnudon teh katinggalna orang Islam, katinggalna sok salat, katinggalna sok naos ya, pomo sok kiring sahriahan terus upami maot muslim perlakukan sebagaimana muslim, doakeun ku urang ngan tetap anu terang eta jalmi muslim sareng kafir mah tetap anu terang akhir hayat hiji jalmi mah mung Allah bu. Jalmi mung tiasa ngadoakeun hungkul. Ketika eta jalmi dina kaayaan Islam ketika maut maka diaku sebagai jalmi muslim. Berarti sabalikna ke di payun aya penjelasana sok sanaos eta jalmi teh saumur hirupna naon saumur hirupna teh iman Islam wa in asya tula umrihi alal iman. Sok sanajan saumur hirupna netepan kana iman. Janten aya jalmi ti mimiti balik dugikeun ka sepuh, dugikeun ka 10 menit rek maot. Iman jalmi eta teh ngan dikersakeun tungtung hirupna kagoda ku setan jadi musyrik contohna. Jadi kufur ka Allah. Naudzubillah. Ta eta engke kagolongkeunna jalmi kafir we eta teh. Tapi sok sanaos saumur-umur tibalik dugikeun ka kolot kafir. Tapi upami di akhir hayat nalabat Islam, teras tamutuna muslimun, maot aranjeun saestuna dina kaayaan muslim, maka diaku sebagai muslim. Nah ieu nu kedah ku urang diperhatoskeun. Wa in taqaddama minhu kufur. Janten anu kalebat jalma muslim teh engke ngetangna ketika maut. Ketika urang sadayana maut, naha urang teh kaayaan muslim atawa kaayaan kafir. Janten teu kenging waka bangga. Upami ayeuna urang sok salat, upami ayeuna urang sok ngaos, upami urang ayeuna sok pasuhan-pasihan, sok sodako, kabatur. Teu kenging ngarasa mulia, teu kenging ngaraos ujub. Nah
eta kunci supados urang teu ujug. Salah sawiosna nyaeta pahamkeun bahwa sok sanaos ayeuna urang ngalakukeun ka saya eta kasayan teh can tamtos dugikeun ka akhir hayat. Sebalikna ketika urang ningali anu midamel kaawonan, eta kaawonan teh eta jalma anu kafir teh eta jalmi anu maksiat teh can tamtos maksiat saterasna. Buah-buah di akhir hayatna mah tobat. Urang kudu sieun ketika urang ayeuna dina kaayaan Islam hirup. Ngaji osok, salat osok, sedekah osok, saum osok. Tapi ngarasa sombong, ngarasa leuwih mulia tibatan aya tetangga urang contona teh salat tara, ngaji tara, puasa tara. Kade eta anu sok salat, anu sok ngaji ulah ngarasa dirina leuwih mulia. Sabab naon? Cantang tu eta jalma nu dianggap goreng ku urang teh goreng tungtungna. Sabab bisa jadi di akhir hayatna tobat tulus tuluy dibalikeun hatena ku Allah. Jadi jalma Islam anu bener-bener. Ketika di akhir hayatna jantan jalma Islam, maka diaku sebagai muslimin, kagolongkeun jalmi anu Islam. Di mana-mana kagolongkeun jalmi anu Islam, maka berhak mendapatkan surga. Berhak mendapatkan surga. Ari surga, masya Allah, matak diri disebut janan, jama tina jannah. Jadi surga teh bertingkat-tingkat. Saur dina hadis, milari dina tafsir At-Tabari, aya keterangan pang nikmat-nikmatna kanikmatan di surga teh nyaeta ketika urang sadayana tiasa ningal zat Allah. Referensinya ketika nafsiran surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Dauhan Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Perhataskeun ieu mah kharijul huruf. Upami ayat nu ka-22 itu kudon. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Upami ayat anu ka-23 itu kudzon. Zo. Bukan ila rabbiha nadhirah. Benten hartosna. Janten ke di akhir hayat orang-orang iman, orang-orang Islam itu wajah-wajah nate bu nadhirah. Kudbon. Naon nadhirah? Wajhun hasanatun. Wajah anu sae. Di tafsiran ku terjemah mah berseri-seri. Gitu. Ya. Sehingga lamun istri mah pada pendak sareng calon imam idamanana. Wah. Adinten sama mehna teh surah seuri we ayo nya. Angkat ka dapur seuri, ka kamar seuri, pendak jeung sawae seuri. Berseri-seri wajahna teh sabab bade pendak sareng calon imam idaman. Gitu. Ari orang-orang iman ke di akhirat nah bet berseri-seri wajahna ila rabbiha nadhirah. Sabab bakal ningal ka Gusti Allah, bakal ningal ka Rabbna. Jadi pang nikmat-nikmatna anu nikmat di surga teh ketika urang pendak ningal langsung anu masihan nikmatna. Sok lamun teteh-teteh unggal dinten teh aya masihan martabak kakobo. Tapi teteh teh terang saha nu masihanana. Terang jalmina, terang namina, tapi tak acan penak sareng jalmina. Pasti aya rasa hoyong pendak. Nya. Ieu ti Mang Adit. Tontonan teh. Alah hatur nuhun. Nu mananya cenah Mang Adit teh? Ah pokona mah ti Mang Adit teh alimun terangkeun alimun naon? Alimun penak.
Yo senata kedah terangeun. Enjingna masihan deui nya baso. Enjingna masihan deui sebelah. Ayo we. Ieu teh ti Mang Adit deui muhun. Ah cenah nu mana atuh nya cenah Mang Adit teh meni bager-bager deui. Itu contoh. So, pasti hoyong pernah jeung jalmi anu dipika bogo, jeung jalmi anu dipika cinta. Nya, hoyong pernah teh? Hoyong. Atak jalmi pamuda mah tara puas lamun bobogohan hungkul chattingan. Kan nanti sok hoyong dituluykeun nya mimiti chattingan SMS-an jadi teleponan tos teleponan teh video call tos video callan nembe hoyong ketemu teras ku setan bakal dituduhkeun tungtung nama ngalakukeun perzinahan tak bahasa Allah wala taqrabuz zina. Tapi danya atuh upami aya menu dipika cinta ku urang supados urang karaos nikmat karaos puas teh pernah sapa ibu sareng caroge ibu ya ibunya ka caroge nah ngawalorna urang kali dia ngaros ka ibu cinta ka caroge ibu jarempe pas sigana kecinta ya mah coba ayeuna malam Jumat ya nanti gitu ibu teh hoyong pendak sareng caroge nya tapi caroge hayo we osok ngirim mah osok masihan mah mung caroge di tempat anu sanes suami ibu teh di tempat anu sanes menuju damel contohna teh di luar kota atau di luar pulau tos samingguan teu uih-uih nya kanikmatan anu tertinggi teh ketika tos penak sareng nu dipika cinta buka dina Nasuhul Ibadnya kelas 3 mantos aloga. Alasan seseorang cinta kepada sesuatu itu ada berapa? Anas dipuji. Ya, ada 2. 1 karena kesempurnaan yang dicinta. 2 karena seringnya dia memberikan bentuk tanda cinta. Aya jalma anu bogoh ka hiji lalaki, istri bogoh ka hiji pameget. Nah habat bogoh pernah dipasihan teu? Henteu. Pernah dijajanan teu? Henteu. Terus nah habat bogoh karena dia sempurna di mataku. Dan kang hiji. Jadi emang loba kelebihan gitu si nu dipika bogohna teh. Teu pernah mereka urang. Alasan nu kadua, jelema bisa bogoh atau bisa cinta teh kulantaran sering dibere. Ya. Henteu kasep mah, ya. Henteu sempurna mah. Ngan teteh teh osok moal dinten siga tadi dipasihan we hayo jajanan moal. Akhirna teh tresno jalaran kulino. Naon? Cinta kulantaran terbiasa sering diberi perhatian, sering diberi bentuk bingkisan, akhirnya teh lami-lami jadi bogoh. Nah Allah mah 2 alasan eta aya teu aya alasan kangge urang kangge teu cinta ka Allah. Sabar Allah datang sampurna. Teras Allah osok masihan. Malah masihana teh tangan, malah masihana tiap waktu ka urang. Maka nikmat anu paling tinggi teh ketika urang sadayana pendak ningal sareng jalmi pendak sareng
pendak sareng pangeran urang rob urang anu salami ieu masihan nikmat. Matak dina keterangan anu dimuat ditulis dina tafsir, inna adna ahlil jannati manzilatan laman yanturu fi mulkihi alfai sanatin. Jalmi anu pangrendahna darajat di surga teh tiasa ninggal Allah ngantosana teh alfai sana 2000 tahun hoyong pendak sareng Allah nanti. Saur hiji keterangan. Sementara jalmi anu derajat pangluhurna pendak sareng Allah nate wa inna afdalahum manzilatan laman yanduru fi wajhillah kulla yaumin marrataini. Tiap dinten teh 2 kali jalmi nu pangunggulna mah pendak sareng Allah nate nya. Moal bosan-bosan da Allah mah teu ngabosankeun nya. Di surga mah moal aya nu bosan, moal aya nu capek, moal aya nu ripuh. Urang mapan dirawas-rawas di dunia, di ngeunah-ngeunah oge dunia mah aya capekna, leres teu? Tuang. Raos tuang teh tetep aya tungtungna. Ketika keur lapar tuang nya, keur lapar mapan tuang sareng asin, sareng uyah, sareng sambal oge. Nikmat. Mun dipurulukan daging, wah kacidane nikmat. Tapi nikmat eta dugi ka iraha. Saep sapiring ge, kadua piring nama moal nikmat sapertos piring anu pertama. Komo dipaksakeun 3 piring. Komo dipaksakeun saboboko kudu asup. Kalah ongkek. Nginum oge sami itu, nya si teteh nuju. Lamun nuju haus teras nginum, wah nikmat. Pertarosana dugi ka iraha eta nikmat. Paling sagelas, kadua gelas nama lamun dipaksakeun moal raos nikmat sapertos gelas anu pertama. Katilu kalina kaopatna pantos moal tiasa dipaksakeun. Kalah ongkek sekali deh. Rawas nuang cabe ibu-ibu, wah nikmat cenah ieu sambal. Tapi aya tapina mencret ka dituna. Itu nikmat dunia. Ibu engke wengi contona teh sareng caroge ninikmatan. Nikmat tuh nikmat senah ngan tetap aya capekna, aya leulesna. Duh ka ibu sok kieu sabaraha ronda Bu? Ya. Sok paksa caroge ibu, ya, akang deui atuh. Anu kadua, tos kadua, deui atuh katilu kali. Leles cenah. Lain raos kalah capek. Tuh raosna sakedak berarti. Sakedak di dunia. Tapi engke di surga. Salah sawios nikmat surga adalah di surat Al-Baqarah ayat 25 nya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa sesungguhnya bagi mereka adalah surga-surga. Disipatan dina ieu ayat disipatan surga teh nu sapertos kumaha? Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tajri min tahtihal anhar. Ada sungai arak, ada sungai madu, ada sungai susu. Nu rawas-rawas pokona minuman di dunia aya di surga, tapi henteu sapertos rawas anu di dunia. Teras kullama ruziqu minha min samaratin, dipasihan buah-buahan.
qalu hadzal ladzi rusikna min qabl. Para ahli surga ketika ruziku, ketika dipasihan surga dipasihan non bubuahan itu mereka bilang hadzal ladzi rusikna min qabl. Oh ieu teh anu dirizkikeun ka kami samemeh ieu. Maksudna nuju di alam dunia. Engke buah-buahan nu aya di alam dunia teh aya rupana di surga. Saur sapali tafsir. Wa utubihi mutasyabiha, dipasihan bubuahan surga anu mutasyabiha. Naon mutasyabiha teh? Eta sarupa. Rupi-rupi eta tafsirna nya. Mung intina mah teu aya anu buruk. Mun buah di dunia mah pan diantep sakedeung sabaraha lami tos buruk moal tiasa dituang. Mun seueur teuing nuangna nyeri patuangan. Tapi di surga mah moal aya nu sapertos kitu, moal aya buru, moal aya nyeri patuangan, moal aya mencret. Bakal raos we teras. Malah buah-buahan teh sumping cara raket, lain urang anu kudu nerekel naik tangkal ngalah buah, tapi buah anu nyamperkeun urang sehingga urang kari nyanak. Deui ketika eta buah dicanak langsung jadi deui ka buah-buahanana. Teras deui naon? Walahum fiha azwajun. Tah ieu azwajun mutahharatun. Teras di surga teh kita dipasihan pasangan, dipasihan bidadari. Lamun istri engke jadi ratu bidadari. Jadi dibandingkan bidadari yang diciptakan oleh Allah di surga secara langsung, bidadari yang awalnya adalah seorang wanita solehah di dunia akan jauh lebih cantik daripada bidadari yang langsung diciptakan oleh Allah. Nah kalau ujung ngariung hiji pamagat jeung bidadari Hektor Jawa santri Al Ihsan menjadi bidadari di surga. Bakal hilang anu 1000 bidadari anu langsung diciptakan ku Allah. Sabab naon kageulisanna kaelehkeun. Naon margina wanita solehah mah jadi bidadarina teh ganjaran ti Allah melalui perjuangan heula. Melalui kanyeri heula ya, dinyeri ku batu, dicoba ku fakirna caroge, dicoba ku omongan tetangga, dicoba ku goreng nami toha, dicoba ku rupi-rupi, tapi tetap buat jadi istri anu soleh. Angke jadi bidadari, jadi ratuna bidadari. Nah eta sapalih nikmat surga anu sadayana dipasihkeun pikeun jalma-jalma anu muslim. Sementara sebalikna cabang iman masih keneh kalebet nomor 8 dihijikeun. Nyaeta urang kedah iman oge kana neraka. Mun tadi iman kana surga ngalahirkeun roja, pangarep-ngarep sehingga urang aya rasa kabita, sehingga urang lamun midamel amal teh aya pangbibita. Aya jalan surga, ya di surgaeun ya eta amal teh kudu kuat urang sadayana. Dina ngalaksanakeunana. Ketika urang iman kana ayana neraka, neraka teh disiapkeun jang jalma anu doraka, maka timbullah rasa khauf, rasa sieun. Malah Rasul ketika nampi ayat tentang neraka, salah sawiosna dina surat Al-Hujurat ayat 43. Rasul ketika nampi ayat eta langsung nangis ngaguk-guguk. Wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in. Wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in. Saestuna jahanam teh eta yakin tempat pangbalikan anu dijanjikeun pikeun itu jalma-jalma. Jalma-jalma nu kumaha di ayat samemehna nyaeta al-ghawin. Jalma-jalma anu sesat nu naruturkeun kahoyong setan. Nah eta tempat pangbalikanana nyaeta neraka kabehanana. Anu disipatan neraka teh ku Rasul, kan Rasul ketika nampi ayat eta teh nangis. Tiasa ditinggal dina kitab Usfuriyah. Ketika nyipatan neraka
Rasulullah menangis. Teras sahabat naros ka Siti Fatimah, itu cenah Kanjeng Rasul cenah kunaonnya cenah nangis. Saurna manampi wahyu tapi kuring teu terang. Ayatna nu kumaha? Ayatna teh nu mana? Kumaha lapatna? Teras Siti Fatimah sumping ka Rasul, naroskeun ya Rasul, ayat naon anu diturunkeun ku Allah dugikeun ka anjeun nangis. Maka diaoskeun ayatna anu nembe. Teras ku Rasul dijelaskeun, wahai Fatimah, saenyana panto neraka anu paling gampang, anu paling enteng teh itu setara dengan 70.000 gunung dari api, dan pada setiap gunung tersebut terdapat 70.000 lembah api. Lalu di tiap lembah-lembah api tersebut terdapat 70 juta sumber api, anu masing-masing teh berisi 1 juta kota. Di setiap kota aya 70 juta istana api, istana seuneu. Teras di tiap-tiap istana teh aya 70 ruangan seuneu. Tina tiap-tiap ruangan seuneu aya 70 juta peti seuneu. Jeung tina tiap seuneu teh aya 70 juta jenis siksaan. Maksudna seuneu teh dipake nyiksa jalmi rupi-rupi gitu. Aya nu dibentukkeun naon gitu, sesuai kadorakaanna masing-masing. Maka pantes harita Rasul nangis. Anu ngupingkeun oge Siti Fatimah sareng sahabat nu sanes ketika nguping Rasul nyarios itu langsung ngalumpat menyendiri nyepeng mastaka nya. Sahabat sapali sahabat mah nyepeng mastaka, aduh geuning panjang perjalanan akhirat teh. Sementara amal kuring ngan sakieu-kieuna eta teh sahabat pun nyarios kitu teh. Ayo urang sok dicarioskeun neraka teh PDW nya. Siga nu moal. Padahal teu aya nu terang. Maka ieu kedah lahir rasa khauf, kedah lahir rasa sieun. Malah urang kedah nangis sakedah nama ketika urang nguping tentang siksa neraka. Urang kedah waspada naon wae anu matak ngajeremuskeun urang kana neraka. Nu penting mah urang ulah coplok ka Islaman jeung kaimanan. Sabab naon? Nu coplok iman, nu coplok Islam mah di nerakana khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab. Di nerakana salawasna bari teu aya saeutik oge jalmi anu dientengkeun siksana. Diburatkeun sadayana bari langgeng. Ya, sok sanaos urang sok maksiat tapi asal Islam jeung iman ulah coplok. Sakali deui nu nembe asal iman jeung Islam tetap aya, sok sanaos sok maksiat aya keneh harapan urang di kasurgakeun. Ngan anggar ulah jadi urang leha-leha, kalem asal Islam we. Asal urang iman we pasti cenah ka surga. Keun bae ka neraka ge. Manya keun bae nya Bu. Naudzubillah boro-boro seuneu neraka, seuneu neraka urang geus teu kuat. Sok bapak-bapak gaduh bensin anu sok ngarokok. Cobi kana kulitna kieu sabaraha lami. Karek sadetik dihurungkeun geus ngajeret teh. Nya, ibu nu gaduh kompor di bumi, hurungkeun komporna cobian simulasi panangan ibu. Nya, kieu sabaraha lami panangan ibu di luhureun? Seuneu. Samenit oge moal kieu. Ieu kudu 5.000 tahun di neraka. Naudzubillah. Makana dina doa aya doa di Rasul bahkan dina Quran namanya wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ngadoa supaya di dunia kenging hasanah, kadua supaya di akhirat kenging hasanah, eta surga. Ngan ka surga teh ulah ngalaman ka neraka heula, ulah waqina adzabanna. Tak ditambihan waqina adzabanna. Da moal aya jalmi anu kiat kudu ngalaman disiksa di neraka. Wala aqwa 'alan naril
jahim. Sakitu nu tiasa didugikeun, mudah-mudahan cabang iman anu kasalapan ieu nyaeta iman kana ayana surga kangge jalma muslim sareng iman kana ayana neraka kangge jalma kafir. Eta janten ibroh kangge urang sadayana, janten pelajaran sehingga urang sadayana ketika ngemut surga aya rasa roja, aya rasa kamotivasi kabita urang ku pangbibita anu dipasihkeun ku Allah dina Al-Qur'an, basyiron anu dipasihkeun ku Allah dina Al-Qur'an, sehingga urang tetap beramal soleh. Atuh ketika urang nguping tentang siksa neraka, maka lahirlah sifat khauf dina diri urang, nyaeta rasa sieun, sehingga urang sieun ketika rek ngalaksanakeun maksiat ka Allah. Komo deui sieun urang sadayana maot dina kaayaan kufur atawa musyrik. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik.